Coba mun entin teh jadi kabogoh Ocit, ku Ocit pasti dibahagiakeun. Tapi da kumaha? Si Didin jeung si Ujang hayangeun deh. Tapi da Ocit mah moal eleh bersaing. Ocit siap memperjuangkan demi cinta kanggo entin. Entin! Wah, akhirnya bisa jalan-jalan oke ya teh. Iya, Arya mau ngajak jalan-jalan kemana? Pokoknya Tin, teh pada ngajak jalan-jalan ke tempat anu endah pisan. Saendah wajah entin anu selalu aya tina bayang-bayang itu. Bisa wae. Punten Mas, aku harap takon kontrakan yang kini sebelah ndi ya? Musyatin, aing bisa ka tukang kendi. Pangartosan meureun sanes orang dia sigana teh. Oh, hari mana teh mau nanya apa? Kontrakan Mas. Oh, kontrakan teuing lieur kontrakan mah teuing nanya ku ka ditu heuh. Coba mun entin teh jadi kabogoh Ocit, ku Ocit pasti dibahagiakeun. Tapi da kumaha? Naon Aisyah? Sia ngalamun wae hayang kaasupan Julita Koka. Oplok sia ngaruah wae. Jeung aya-aya wae Julita Koka. Nu kumaha atuh ya, Kijang? Mana nu siga maneh nu kieu Aisyah? Naon maneh ka dieu? Ganggu wae kurang kemih. Ah, sia aing nyaho maneh keur ngalamunan si Entin nya, hah? Ngaku sia. Maneh mah nyanyawanan wae ari taun teh. Ah, da emang heueuh. Ting ah. Iya, Cid. Si Didin ka mana nya? Asa can katempo. Teuing atuh, urang mah da lain bapana. Sia mah magas wae diajakan ke bro ku aing. Malah nang sawah. Punten Mas, Ya, mangga Kang. aku udah mangga Mas. Aku harap takon kontrakan yang kene sebelah ndi? Jang, tadi ngerti. Boro-boro teh sok ngadi ku maneh Cid. Kang, hari Akang mau apa ka dieu? Aku harap golek kontrakan Mas. Ono poran yang kene. Aya orang Jawa nyasar ka dieu. Besok tanya di Cid ku maneh Cid. Geus, kumaha dieu? Heeh. Terus kumaha aya urusan ayeuna? Geus we Jang, tah nanyakeun ka batur. Banyak. Heeh, lieun. Urang oge boro-boro mikiran batur, urang ge mikiran si Entin jangar. Ah, kanyahoan anjingnya mikiran si Entin sia. Rosan. Mas, nanya batur. Oh, gigi Loba di ditu jelema. Siap, matursun Mas. Oh iya, kumaha maneh we. Jang, yuk ya balik. Ayo Cid. Sore euy, urang can marapan hayam. Ayam nih, Oh, atuh da penting hayam ge karunya diisuk can dibere parab. tuh ayo kurang ada can mani. Heuh. Enak heula nya. Cid, kenaon aya maneh tulang-tulung siga bangsat hayam. Titin tuh. Kamu kalah cicing Tin. Arya teh sebenarnya ngajak entin ka mana?
Kan teh rek ngajak ke tempat anu endah. Endah di mana na ya tata di teh asup ukurelingan wae di lembur. Ini sabar Atin. Hayu atuh rek ngilu. Geus Akhirnya Astagfirullah. Action. cara ricing itu kuat. Nyala si anjing. Kode. Geus eta cokot-cokot. Kat. Atuh ada maju lah saya tike. Lah sia gitu. Aing teh geus kitu. Pindah aja kan itu. Era juga sekali. Kan hate pada ngajak jalan rutin ke tempat anu endah. Dah teh tetap teh nya. Action. Jauh kan itu. Geus bener. Aing sedih wae. Ada emang heueuh. Tuh. Lila anjing, lila. Kat. Aku harap takon kontrakan yang kayak gini pundi guys. Salah anjing. Mana geus. Yang mana ngerti? Anjing seuri wae. Cek kene mana ora. Geus mana mah seuri wae anjing. Tanya deui cing. Anjing. Dikat. Dikat tuh. Aku ngomong kumaha. Bingung anjing enggak tadinya lagi. Udah geus semetinya. Kurang lieur boro-boro mikiran batur. Kurang lieur. Apa lieur? Kan dia langsung ngomong goblok. Tembakan. Kat. Kode euy geus eta geus cokot. itu ker itu. Siap. Yo. Ya. Action. Mangganya mana? Aku tak mangga mas. Ya Allah. Ejek. Ah. Geus mana mah seuri wae anjing geus ieu. Kita engke deuk nuluik. Salah anjing. Salah anjing. Salah anjing. Salah anjing. Ah, geus. Ah.